Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin orang kesehatan jeung kabagjaan dina dinten ieu. Shalawat serta salam teu hilap ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nuntun urang ka jalan anu bener. Panghormat ka Bapak, Ibu, sareng rerencangan sadaya anu parantos sumbing dina ieu acara. Mugia Allah selalu masihan rahmatna ka urang sadaya. Amin. Kumaha anu urang uninga, Al-Qur'an sareng hadis mangrupa sumber ajaran anu penting pikeun urang salaku umat Islam. Dina Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala nyarios ngeunaan pentingna silaturahmi jeung akhlak anu mulia dina Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Salajengna dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh anu hartosna sesungguhnya Allah tidak melihat kamu dari pakaian, badan, dan rupa-rupa kamu, tetapi Allah melihat kamu kepada hati dan akhlak kamu. Hadis ieu ngajelaskeun yen tolak ukur amal seseorang hamba teh teu ditingali tina cover atawa fisikna, tapi diukur tina perilaku sareng amal-amal anu dikerjakeunna salama di dunya. Kusabab eta hayu urang sami-sami memperbanyak amal sareng ngahadean sifat urang kanggo bebakelan ka akhirat engke. Sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya salah kata atawa kahilapan. Hatur nuhun anu atos sumping jeung ngaregepkeun ti awal biantarana. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.